Tripping. Ari bijem geus pernah ngadenge tripping geus pernah. Entos. Di mana? Inu eta gambusan. Eta mah kasidahan jauh-jauh tripping. Gemreng. Kieu ye nya. Ari tripping teh. Bener teh gemreng. Tagoni ya. Ari tripping teh diakibatkeun ku nginum ektasi. Eta Apa ektasi? Apa? Naon? Baranti ngucak-ngucak ieu kopi. Senok. Tina ektasi kana senok. Ieu ektasi teh hiji barang pel nya, barang mangrupakeun pel eta teh barang terlarang, obat terlarang. Anu kitu teh dilarang. Ngabahayakeun. Negara ge sabab eta teh ngabahayakeun. Nya eta efek samping jeung akibat negatifna ka jelema. Eta teh akibat tina nginum ektasi. Gitu. Geuning ayeuna. Bahasa carita ayeuna kieu nya. Ari akibatna kumaha Kang teteh? Yo, ari tripping teh kieu. Sirah lieur, awak tiris. Awak teh ngadeg-deg asa tiris. Ngeleper Baluan. Ieu nya. Nya. Buntu hese diengapkeun. Mancing. Barang tamatak di tawaran dahar di tawaran nginum ge aing. Gitu. Eta teh soalna sagala hoream kahayangna teh lamun ngadenge musik, budak-gidug abret-abretan. Bener, Pak. Bener. Sami kitu. Sami. Terus ayeuna enak. Kitu terus. Kasih. Nya. Orangnya hadek neangan anu enak. Terus? Mendingan dia kasih asin. Nya bener gitunya. Lamun bisa mah bijem eta teh carek. Da biasana lagu tripping kitu mah musik nage musik nu teu pararuguh brang-breng kitu. Nya, teh bener apaan aing ngaliwat ka ieu ka toko aya toko kaset gara geuningan sok anu setel di toko kaset. Sok nyetel kaset di toko mah biasa sok tarik. Sok tarik. Terus kumaha? Ayeuna igog-igogan. Bari enak. Aya nu enak kuring ada kuli. PRT. Bulan. Ari si Akang Cepot teh. Mohon. Lamun budak gideg tengah peuting make kaca panon hideung teu? Make. Kieu nya make kaca panon hideung. Poting-poting make kaca panon hideung. Make kaca panon hideung. Bener pisan Bapak Sekretaris Pak Aswa. Bener eta teh tripping. Anu kitu teh ngaranna teh tripping, ngadahar obat anu terlarang. Geus carambak ka desa ye PRT kudu taki-taki ye urang. Panguruskeun Ieu mah bener. Ayeuna mah kieu nya bijem. Yo, lamun di kampung aya nu nyebutkeun kieu, cing pameulikeun ceuceu. Eta teh istilah tina ektasi keneh. Kode. Lamun meuli ceuceu teh meuli ektasi, awaskeun ku bijem. Sugan teh cucu teh ka awewe. Eta teh istilah tina ektasi. Apaan sokan Keur ngaburkeun. Jadi ulah kieu teuing lamun kieu mah nya cing meuli ektasi. Pan lamun aya cak-cak bodas teh mah aya petugas ujug-ujug ditewak ka harti. Ayeuna mah loba istilah-istilah. Ayeuna aya deui inek. Lamun kieu cing pangmeulikeun inek eta teh ektasi keneh. Itu Umat kudu ieu. Kudu apal kana bahasa ayeuna aya deui dumeh aya lagu Ema. nya. Dumeh aya lagu Ema ayeuna disebut cing pangmeulikeun Ema. Sarua ektasi. Itu Eta keneh. Jadi ayeuna mah lamun bisa mah cegah yo eta teh harga ektasi teh mahal. sabaraha teh? Nepi ka puluhan ribu, ratusan ribu ku pantar bijem mah bawa mal kabeli eta ektasi teh. Kitu moal mampu. Nya ku abdi mah PRT emang lagi moal ka perser. Ya pasti udah mahal. Ya mudah-mudahan we engke kupun anak mah ka. Ulah diwariskeun Ulah diturunkeun kitu mah. Oh, anu sok mancak budak gideg we. Ulah atuh teh meureun saruana jeung bapana kitu budak gideg ke tripping. Geningan sokanan geningan kieu cek bari basa ucap kolot. Urang teu bisa munggah haji sugan anak kuring munggah haji sugan teh kos Eta mah kana lumpatna kana ibadah kana agama eta mah kana kewajiban. Eta mah budaya. Ari ieu mah nya budaya deungeun anu rek karuksa ka urang. Gaganti generasi teh diruksak. Geuning ayeuna mah nya Pak Aswa geus bukti ayeuna mah ke kampung-kampung. Ieu bijem taki-taki PRT. Pangna abdi apal kana istilah ceuceu, inek, ema kana ektasi teh. Abdi teh mantan. Mantan abdi teh. Mantan naon? Mantan tukang urang.
Mantan naon? mantan murah Pak RT pan waktu urang waktu ditatar geuning ku aparat anu aya di kota. Muhun. Sing hati-hati, sing carincing pageh kancing, sing saring setepageh iket kitu sanes. Cek aparat teh bisi ekstasi ngajang ka desa. Ya nya. Pak RT pan di wartosan istilahna ieu. Gede Pak RT mah kapungkur kan mantan murah. Nya. Jadi akibatna tina obat-obat terlarang kieu, ari biijem boga TV. Boga. Sabarain. Sisain. Letik-letik teh ieu dina TV, dina siaran berita mineng. Dina koran, malah cek dina TV kieu. Cek Menteri Kesehatan langsung. Nya. Majarkan ektasi bisa dipakai obat, langsung ditolak ke Menteri Kesehatan bahwa ektasi itu bisa dipakai obat. Malah ayeuna mah geus aya sanksina. Aya sanksina ieu. Lamun urang manggihan pengedar ektasi, Nya. komo bari jeung luluguna buru-buru laporkeun. Laporan Gitu, ka aparat Pak nu RT. deukeut. Ka aparat nu deuk. Laporan lamun ayeuna diijem nya ningali anu kitu nu gudag-gideug, Nya. anu ngedarkeun model bade cece, bade inek atau bade emak, Nya. laporkeun heula ka RT. Bade akad. Nah, di RT ka Pak RW, ti Pak RW terus dilaporkeun. Tangke aya panalungtikan ti ditu aya intel. Teh kudu sieun diijem tunjukkeun jelemana. Gitu. Nyaho intel? Anu kumaha? Intel apal teh intel? Anu kumaha sih Pak RT? Can apal? Encan. Sarua can apal intel dan kumaha. Saya ngomongkeun anda sarua. Eta Pak RT. Pokoknya mah intel gitulah. Nah. Soalnya kieu antara RT jeung sekretaris pinter kene sekretaris. Gitu. Jadi si Gebrak jeung Aswa teh pinter kene Aswa jeung apal kene Aswa gitu. Nah, geuning Pak RT ayeuna geus aya kalaporan kitu. Nya. Ya kapaksa ayeuna mah urang siap-siap bari urang sidikeun tah salakina diijem teh jiga kumaha urang bireungeuh urang bireungeuh. Kang cepot Bapak pirakukeun. Nya cing. Awaskeun tika Ya, jauhan. Pang Cepot. Oh, gitu nya bari gogodeg cenah Pak. Lantaran pasti osok aya ciri-cirina anu kitu mah. Nya. Urang bireungeuh Pak RT urang ngabring Urang- laporan Ayo, ti Pak Ida. Ida. Geus apal. Bapak kege nyondong. Kumaha? Kege nyondong asal aya nu enak. Asik. Kuring mah geus teu enak. Erek neangan anu asik. Enak. Asik. Kira. Kira ieu sadar mah kitu. Ari nu teu ngadar ekstasi mah kitu geuningan tah Pak Nya RT. tuh lagu. Jadi laguna ge da. ngaler ngidul. Gitu. Asik. Aya kejadian naon? Aya kejadian di Tasik. Nya. Enak. Sok ayeuna mah abdi nya. Abdi bawa ka ditu. Hayong naon kitu hayang apal. Hoyong Nah bener bisi kieu bisi manehna teh boga panyakit ieu panas tiris galengging panas tiris boga gibrig terus bari gogodegan aya nya nu panas tiris gibrig gogodeg sakalor gitu bisi gitu ulah Yang jembatan tripping wah Kang uning hidung kieu ya lagu-laguna teh nu karang itu Nya. paling lagu brang don't let me down gitu Nya. ayeuna mending keneh kieu ku biijem teh laguan kidung gitu. kidung Oh, kuring. laguan kidung apalkan biijem mah mantan sinen bisa ngidung Oh nyatu ai apal bedan ngidung kitu mah. kan kieu lamun keur karuhun mah kidung teh barang jeung kenong Nya. gitu beda deui lamun keur tripping mah wayahna kidungna ge kudu beda tinu sejen Gitu. nya Oh. cobaan kidung Pak RT ari kenong naon? teu apal kenong Nya. teu kenong teh jenglong Ari sugan teh naon pipiti. lain